abad nyaeta mangsa 100 tahun. Aduh, aduh, saya ngesia motong main bedil. Tiarap apa? Tiarap. Nasinya bedegong. Aduh, tuh, aduh, tebenang dicarek eta budak. Baik, we abah. Siakan dia, sarjang. Siap, gerak, Ujang menuju abah. Abah, angkat tangan. Angkat tangan. Pusing waya ngadenge bedil tinggi suareg abah mayang. Hahaha, siapa ngadar bedil namping ngawareg. Tuas atuh abah, bedil mah tuas. Lieur abah mah ngobrol jeung nu bodoh mah. Mending pat mawakeun cengin nu me abah jeung cangklong sakalian. Siap abah, tapi Ujang cepat ngadongengkeun nya. Dongeng zaman penjajahan. Sarjang, sakalian atuh eta kasini nih bejakeun kitu. Abah hayang ngopi, panyeunkeun ceu kopi. Ulah amis teuing kitu. Siap, abah. Si abah cenah paninyukeun ci kopi ulah amis teuing. Heuk, Jang. Nah, ari si abahna di mana? Pipir, Mak. Itu geuning. Sugan teh di mana si abah teh? Da ku emak teh tadi teh di teangan. Eueuh. Ari dipipir pa heug atuh ke kopina dianterkeun ka dinya ku emak. Di balik kebon si abah. Malah ku Ujang ditemakan. Aduh, payah tuh Ujang si abah. Nyah, teu atuh mak. Da ieu mah bedilna ge bobodohan. Ari sugan teh pae. Anas atoh mah uruseun. Eleh si emak. Geus mah Ujang ari ka si abah heula. Dianterkeun nya mak eta kopina. Heug Ujang. Ya kopina caina ojong cangklong. Kopi mah cenah mah cek si mak cenah ke diantorkeun ka dieu. Jang sok dah teuneun di dinya. Abah, ari abah baula ngalaman di jajan tok. Kelajang, eta cing setel heula radio. Hoya gieu mah wararaas gerak ku pencak silat. Siap. Jang, dan wetang geus antep Jang, antep. Pak, ieu kopina. Nya sok nih teuneun dah di dinya. Indonesia teh dijajah kurang lebih lilana teh nepi ka 3,5 abad. Nya kitu teh Jang.
Aduh, kurang-kurang na gening bangsa urang teh nepikeun ka 3,5 abad di jaya teh. Lamun ku hitungan urang mah 350 tahun. Kurang lebih sakitu tajang. Berarti apa? Sahabat nate 100 tahunnya. Jang. Hari abah ngelawan perang tuh, ngelawan penjajah. Nya komo atuh jang. Piraku teuing nagara urang arek dilejek ku batur. Urang ngadon si dengdang. Kasida teuing we. Abah mantuan we bisa-bisa mah bela negara nama abah teh aya jang kieu-kieu oge. Hebat ya abah oi. Ngan harita teh jang abah teh keur ngora kene, keur leutik kene lah baheula mah. Abah teh sok hayang pangharepna wae. Ngan eta aduh uyut maneh galak kacida. Abah lamun keur dihareup teh jang uyut maneh langsung metot. Tukang sia cenah abah teh mundur langsung. Aduh sakapeng abah teh ku uyut maneh sok disumputkeun. Malah abah nepikeun ka di ruang heula. Pajarkeun teu nyumput ti penjajah cenah. Tapi dasar abah bela nagarana alus. Abah mah langsung panyati ka luhur. Dus ngilu di medan tempur abah. Ngan jadi nunutur jawara abah tungtungna mah pangpaneurina we ngicrik bujur jawara ngan meunang serangan pajar. Keur meujeuhna sepi jempling. Taya hariring pisan jeung aduh malah jang sorana pas oge nepikeun teu kadenge heos-heosna acan. Saking ku jempling-jemplingna kabeh sararimpe aya anu keur sarare. Aya anu keur tunggu. Rupa-rupa we pokona mah. Tapi lolobana mah da sarare waktuna istirahat. Eta tepira torojol saurang aya katinggali lol tekung silila tadinya beledug teh eta sora bom. Aduh tungtung nama anu sare katutuluyan teu manggi jeung udangna deui. Anu cing karoseak aya cing jarerit manggi di panungtung hirup. Oge aya alhamdulillah ya anu salalamet. Geus rupa-rupa we eta mah kejadian waktu harita. Ku kitu najang urang teh aduh ka para pahlawan teh. Ulah disapirakeun eta teh. Memperjuangkeun urang sadaya teh duh. Pikeun merdeka. Teu cukup ku saukur lengkah jeung pikiran tapi jeung tekad kawanina sagala rupa kudu kuat. Lain nya sakara doong nya abah. Nyita itu teh jang. Aduh naon eta? Eta mah si Gojim meureun akan mecakan lodong anyar. Nah kasida-sida teuing sora lodong teh. Nah ya abah nanti apa gitu. Apaan si Gojim mah lodongna ge buatan Walanda. Tuh tinggalkeun RT 3 hancur.